Alhamdulillah dinten ayeuna tim Puraga ngalaksanakeun nyucul galurna paktilas anu kesekian kalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah urang sadayana tim Puraga khususna urang pastiasa sumping kana ieu patepatan anu wewengkonna Pasir Ipis Gunung Sawal. Wastana ieu karomah nyan jenengan Dayang Sekar Panji Boros Ngora. Sekar hartosna kembang, Panji eta bendera, ai Boros Ngora teh nyaeta barudak anu keur meujeuhna ngaguar keur haus ilmu. Nah di dieu ieu patepatana Pak Dayang Boros Ngora ngadeuheus ka Gusti Nu Maha Suci anu letakna di Pasir Ipis. Pasir Ipis hartosna rasa. Di dieu kisahna Dayang Boros Ngora kapungkurna milarian ilmu sajatining rasa, ilmu sajatining diri kapungkur. Pun aki sok nyarioskeun tah ieu patepatan patilasan nuju netepanana Dayang Boros Ngora anu ieu di Panjalu. Tah ieu patepatanana ieu ge dalebet kana wewengkon Panjalu di Palihan dieu. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa ngadeuheus tiasa sumping, tiasa mengenal bahwa ternyata di urang oge seueur kitu. Situs-situs peninggalan atanapi situs-situs karomah anu kedah ku urang dijaga, kedah ku urang dimumule. Tah ieu patepatan wewengkonna alamna masih murni, tatangkalana masih harageung. Alhamdulillah ya ingun-ingun ge sok seueur. Dan alhamdulillah nuju kabut turun teu aya gitu. Alhamdulillah di Palitonggoh aya makomna patilasan anu tentang ngaji diri, ayang Rigrik Sakti, ayang Nurasa Sakti, ayang Mangkurat Sajati. Anu paling lebak nyata ayang Kibarani, ayang Citra Yuda di tahun 8. Nah, di paling dituna itu curug Bima. Kapungkur sejarahna orang Jepang itu bade ngabor ka dieu gitu. Nah, jadi aya nu sebat gaibna alam henteu ngawidian gitu kana eta kajadianana. Cirina itu awi leutik dugi ka ayeuna henteu nambihan teu ngirangan. Nah, ieu ciri ketika orang tiasa nyucur galur, tiasa ngamumule, tiasa ngalestarikeun anak. Urang sebagai anak incu putuna senantiasa kedah kuninga gitu. Ternyata di wewengkon Gunung Sawal wae ge aya kitu patilasan Dayang Boros Ngora. Jadi dieu tempatna patilasanana carita nuju milarian sejatining diri, sejatining rasa. Kanu maha kawasa munajatna itu tilas pangsujudanana. Itu tilas pangsujudanana. Netepanana nan saukur sujud. Netepanana semujud ka Maha Agung. Eta carita cariosan tipun aki ku abi diteraskeun alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana kenging hibar. Amin. Kenging ilmu anu manfaat, kenging dina sagala rupana hidayahna, dina sumping ka dieu meureun urang kenging barokah, kenging wasilahna, dina mulihna meureun urang dipaparinan kasalamatan, di ijabah dina sagala pamaksadan. Dan hapunten sanes munjung ka gunung, sanes muja ka sagara, ieu seja nepangkeun incu putuna, seja ngauningakeun bahwa anu ngabebera lembur teh tatar Panjalu, tatar Pasundan geuning aya di dieu di Pasir Ipis. Dicekapeun sakitu mudah-mudahan sing janten barokah, sing janten manfaat kanggo urang sadayana, sing jantenkeun wasilah kanggo umumna. Nah ieu nepangkeun karomahna Dayang Sekar Panji Boros Ngora. Di dieu patepatanana pas punclut
punculut pisan. Lanjut kalau aya patarosan pangitanya ieu perkawis mun makom yang sekarang panji gores orang dupi kapungurna teh di dieu teh aya wewengkon anu disebutkeun palemburan gitu atanapi emang patilasan hungkul. Patilasan wewengkon mah anu di Parilebak. Oh. Anu nembe aya makam panjang. Oh, dugi kadinya apa namanya? Dugi kayaknya disebut kiredong teh ieu gitunya. Di tina cai harus tah ieu disebutna dawuan eta nu di dieuna sebatna tutupan. Dawuan ieu itu mah teh aya cai ka ditu, caina ka dieu di luhur cai cakra anu ka Cihaur geus ka ditu ka Mandalare. Janten kapungkurna nya kapungkur makan da leuweungan karuhun urang sadaya nama ngan sebat wewengkon lembur kapungkurna kan sebat akhir dong awal cikal bakalna kampung. Nya terjadi anu kapungkur gerombolan di Durug tah babad sejarah cikal bakalna anu pertama lembur dibakar ku gerombolan nyaeta Kiredong dugi ka nyebar ka Tasik nyebar ka Garut nyebar ka ditu seueur gerombolan tah anu sebat nya agamanana kasilih wangian sesepuh kapungkur di dieuna mata prasasti nisan-nisan oge teh aya sapertos Cirebon daya sapertos ieu nisan-nisan oge nyata tina batu-batu tadi palidieuna itu batu reok tumpukan batu gitu puing-puing batu kapali tonggohna ka datar Gunung Sawal batu sami dak lam teu dijaga ku urang lembur golat lembur panumbangan mah seep ke kaurugan batu tah di dieu urang ngumajak ka wargi sadayana anu di lembur anu di kotana ayu sasarengan ucang memulai ucang lestarikeun alam urang sangkan subur makmur sangkan ayeuna gemah ripah loh jinawi caina curcor tatangkalana weuteuh henteu ditaluaran tah di dieu urang kudu bisa ngajaga jeung ngalestarikeunana tah mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngambil hikmah tiasa kenging pengetahuan dina sumpingna ka dieu alamna masih murni masih kene seger tah di dieu cang jaga cang mulai cang lestarikeun ku urang sadayana khususna ka komunitas reueus lemah cai ka tim Puraga TV hayu cang sasarengan ucang wangun ucang jaga patempatan urang sangkan subur makmur deui sangkan budaya urang hirup deui cekapeun sakitu wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.